Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-babul khamisu ari bab nomor ka-5 fi fadilatil imani netelakeun dina fadilah iman. Wa qala jeung ngandika saha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-imanu ari iman ma'rifatun eta teh dikanyahokeun biqalbil qalbi ku hate wa qaulu jeung diucapkeun bil lisani ku lisan wa amalu jeung dipigawe bil arkani ku pirang-pirang anggahota wa qala jeung ngandika saha sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-imanu ari iman teh uryanun eta ditataranjang walibasuhu jeung ari pakaianana itu iman at-taqwa eta taqwa wazinatuhu jeung ari papaesna itu iman teh al-haya'u eta era haya wa thamratuhu jeung ari buahna tina itu iman teh al-ilmu eta ilmu kanyaho wa qala jeung ngandika saha sallallahu alaihi wasallam la imana teu aya iman liman pikeun jalma la amanata anu teu aya amanah lahu eta tetep pikeun itu si iman wa qala jeung ngandauh saha sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yu'minu teu sampurna imana saha ahadukum salah sahiji aranjeun kabeh hatta yuhibba sehingga mika cinta itu si eman li akhihi kadulurna itu hatta yuhibba sehingga mika cinta itu si ahad li akhihi kadulurna itu si ahad makana perkara yuhibbu anu mika cinta itu si ahad li nafsihi pikeun dirina itu si ahad wa qala jeung ngandika saha sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al imanu ari iman teh pisodrin eta dina hate pisodril mukmini eta dina hate jalma anu iman wala yatimu jeung moal sampurna itu iman naon al imanu wala yatimu jeung moal sampurna naon al imanu iman illa bitamamil faraidi terkecuali ku nyampurnakeun pirang-pirang kaparduan wasunani jeung pirang-pirang pasunatan wala yubsidu jeung moal bisa ngaruksak jeung henteu ruksak naon al imanu iman illa bi juhudil faraidi terkecuali ku nampik kana kaparduan wasunani jeung kana kasunatan paman mangka sing saha bae jalma naqoso anu kurang nungurangan itu si iman paridotan kana kaparduan bigoiri juhudin kalawan henteu nampik ukiba tah disiksa itu si iman alaiha netepan kana itu naqoso paridhoh gitu waman jeung sing saha bae jalma atamma anu nyampurnakeun itu si iman al faraidho kana pirang-pirang kaparduan wajabat mangka wajib lahu ka itu si iman naon al jannatu surga wa qala jeung ngandika saha sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yazidu henteu nambahan al imanu ari iman la yazidu eta teu nambahan itu iman walayan kusu jeung henteu ngurangan itu iman walakin tatapina lahu eta tetep kana itu iman teh haddun ari aya batasan aya ta'rifun tegasna mah ta'rif patokan bidzikri aprodi puruil iman ku nyaritakeun hiji-hijianana cabang iman pa inna qaso mangkalamun kurang itu iman papi hadihi mangka eta tetep dina
patokanana itu iman wa asluhu jeung ari asalna itu iman syahadatu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadatun tegasna manyaksikeun an kana saanyana kalakuan jeung tingkah la ilaha teu aya deui pangeran anu maujud anu wajib diibadahan illallah kajaba Gusti Allah wahdahu barina sahiji Allah la syarika teu aya anu ngarencangan lahu ka Allah wa anna muhammadan jeung kana saanyana Nabi Muhammad abdahu eta abdina Allah wa rasuluhu jeung rasulna Allah wa yaqamus sholati jeung ngadegkeun salat wa itauz zakati jeung mayar zakat wa saumu ramadhana jeung puasa di bulan Ramadan wa hijjun jeung munga wal hijju jeung munga haji wa guslul jinabati jeung adus tina junub paman mangka sing sahabai jalma zada anu tambah bihaddi itu siman bihaddihi dina patokanana itu iman zadat mangka tambah deui naon hasanatuhu kaalusanana itu siman waman mangka sing sahabai jalma naqoso anu kurang pihi dina itu iman papihi mangka eta tetep dina itu min naqsi fi haddil iman wallahu alam bissawab.